Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Alifah Julia Rahma dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji, nyaeta warta musibah gempa di Kota Palu. Pamirsa sadayana, negara Indonesia nuju kenging musibah saentosna NTB. Ayeuna Kota Palu anu kenging musibah gempa. Dugi ka tanggal 4 Oktober 2022, warga anu maot aya 1424 jumlahnya, aya 1407 jasad anu tos dikubur. Sasana teu acan. Anu ngabingakeun nyaeta Bandara Mutiara Sis Al Jufri tos tiasa diangge kanggo nerbangkeun pesawat janten sagala rupi kabutuhan warga tiasa kacumponan. Rupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana, muji ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.